Panarajang maneh memang lumayan oge balaganyur si gejebur. Tapi ku maneh ge kadele sanajan aing kabeunangan ku panarajang lawan, tapi aing masih kene acan bisa dirubuhkeun ku anu lawan teh geuningan. Hatina ku aing bakal terus diladenan sia. Tarung tepikeun ka sapoe-sapoeuting oge anjir giliran maneh sia. Nya giliran maneh anu maju narajang. Ku aing kajenting sapoe-sapoeuting dek sabulan 2 bulan oge sok disiharepan ku aing anjir. Tangke giliran dewek deui nya. Ngan aduh ka aingna jadi adil ieu teh euy balaganyur. Sabab kekuatan panajang maneh teh can aya anu bagu ngarebukeun aing geuningan. Eta nu jadi atilkeun aing mah balaganyur si belegug. Ari maneh ku aing dikasalan jeung dihina terus kunaon teu amak-amak se teh? Hah? Teu kepancing ngamek se teh. Boga rencana lain se teh tangna teu ngamek teh kumaha teh? Hah? Maneh teu ngamek atawa kumaha kitu sabelaganyur? Alah mangsana dewek tarung ngayonan si lain ke dewek moal make kudu dibarengan ku bedahna amarah na boleh. Kayan dewek bakal tetap tenang. Moal kapancing ku sikap jeung caritaan si lain. Anu kasar jeung ngahina ka dewek. Eta mah jadi karep kahayang dewek na boleh. Mengeus teu kudu ngabas nu kitu patut teu penting barina oge. Ayeuna mah sok maneh maju dina rajang sabalaganyur. Gunakeun kakuatan panarajang anu paling hebat sia buru-buru ieu aing rek jumahan sia teh. Anu mampu ngarubuhkeun aing tepikeun ka eueuh nyawaan sok. Ku dewek bakal dicobaan yang boleh. Ayeuna dewek memang kudu maju narajang deui tadah sana boleh. Jurelat cilung Mbah Balaganjur maju di narajang. Sedengkeun nang boleh anu masih panasaran harita waktu ningali panarajang lawan datang. Harita nang boleh ngabendung di panarajang lawan ku sapasang leungeunna. Kajadian anu tadi karanapan ku nang boleh bangsa dirina ngabendung panarajang lawan. Harita kajadian deui. Waktu nang boleh ngabendung panarajang lawan, bantrokan kekuatan ngaliwatan dengan masing-masing lumangsung. Tapi nang boleh kagetin dewe sabab kekuatan daya pangbendungna ilang daya kekuatanana. Sapasang leungeunang bule siga anu bantrok jeung kalangkang atawa haseut. Satyuk desplos meh bareng jeung ilangna kekuatan daya pangbendungna nang bule. Harita Mbah Balaganjur ngamangpaatkeun di kaayaan. Panarajang sapasang leungeunna geus rek kahantem dewe kana anggota badan nang bule. Tapi nang bule geus bisa nebak kana tindakan anu dilawan. Harita nang bule ngacorelat kagigireun belah katueun badan lawan. Sohyuk corelat plos. Nang bule anu geus aya dina belah katueun badan lawan langsung harita ngalakukeun panarajang balesan dina gerakan anu di luar dugaan lawan. Mbah Balaganjur geus teu sempet tingkahan eta panarajang jeung ngagunakeun kekuatan ilmu gaibna. Ngajadikeun panarajang sapasang leungeunang bule ngahantem kana anggota badan lawan. Mbah Balaganjur ngagero kaget berenahan ka nyeri. Saterusna ngadalegleug mundur ka tukang sababaraha rengkah.
tapi Mbah Balaganyur daya tahan badana memang hebat ukur ngarasakeun kajelisa kedeng harita Mbah Balaganyur gancang mancukeun di tangtunganana bari museukeun perhatian kanu jelawan terus nyarita kekuatan Panarajang Silaing lumayan hebat dan bule tapi hanya kekuatan Panarajang Silaing can mampu ngarubuhkeun dewek euy jadi kekuatan Panarajang Silaing kudu leuwih hebat dan bule masih aya kesempatan Silaing ngalakukeun Panarajang kanu kadua kalina salunya kekuatan Panarajang anu kadua mah mampu ngarubuhkeun dewek na bule mangeus aing narajang deui anu kadua kalina sia si Atul Bujur maneh bakal dirubuhkeun ku aing sia kada kumaha oge dirubuhkeun ku aing tah ngarah henteu nipu di kain dasar si Balaganyur si goblok oh jambak we atuh ditipu kawas kitu manang bule geus tunggu dibahas deui masa anu geus kaliwat mah ayeuna mah pankeun izin jajan minangka ngabuktikeun kekuatan jeung kemampuan masing-masing sora maju di narajang Silaing na bule aing memang kudu maju narajang aing yang buru-buru tamat ieu teh gelut teh teh aing mana keur mapag ieu lain geuleuh we sami abdi ge sakeukeun ngagebren aya sora anu ngatak sok asa sia wul mangga sakaya dia aing memang kudu maju narajang ieu mah tadas ya si Atul Bujur heya Jurela culung nang bule maju narajang ngagunakeun ilmu pangenteng badan jeung kekuatan talaga lapisan sapinuhna kacepatan gerakan nang bule dina ngalakukeun Panarajangna mun lain Mbah Balaganyur mah geus moal mampu ngimbanganana tapi Mbah Balaganyur lain bae mampu ngimbangan kacepatan gerak nu dilawan tapi Mbah Balaganyur bisa bari ngagunakeun kekuatan ilmu gaibna anu ngajadikeun nang bule jadi kasamaran panenjona jurelat sohiu plos Panarajang nang bule teu kena kana sasaran nang bule ngajolat deui ngalakukeun Panarajang susulan harita nang bule anu kasamaran panenjona nibankeun Panarajangna kana batu gede anu ngajentul batu gede anu katibanan ku Panarajang sapasang leungeunang bule harita bencar papurisat mancaura jadi keusik badag saking ku rosana kakuatan telaga lapisanang bule sapinuhna jurela sohyuk nang bule luncat ka tukang terus mancuh dina tangtunganana anu katingali ku nang bule mah harita Mbah Balaganyur anu katibanan ku Panarajang sapasang leungeunna anggota badana paburisat leungeun jeung sukuna pada lalepasan nang bule mancuh dina tangtunganna bari nyarita salah maneh eta mah salah maneh sorangan ditarajang ku aing teu nyingkahan atawa ngabendung Panarajang aing Balaganyur si Atul Bujur
sedangkan aing ngagunakeun kekuatan talaga lapisan sapinuna. Teu bisa kumaha. Eta leungeun jeung suku maneh lalocotan Balaganjur. Ari sugan aing teh maneh boga daya tahan anu hebat. Moal tepikeun ka kawas kitu akibatna. Ieu masih atel bujur. Padahal aing mah teu boga tekad hayang binasakan nu lawan teh. Nang bule. Jadi kageteun waktu tukangeunana harita ngadenge Mbah Balaganjur anu nyarita ditujukeun ka manehna. Dewek aya di tukangan silaing nang bule. Anu tali ditarajang ku silaing teh batu gede anu ngajentul. Katibanan ku panrajang sapasang leungeun di silaing batu teh. Tepikeun ka boncar paburisat Pancaura. Kekuatan panrajang silaing memang hebat nang bule euy. Tapi ya ari sasaran mah. Naon anu bisa karasa ku dewek. Sabab kayan dewek mah teu sakara-kara nang bule. Perhatikeun we ku silaing kayan dewek dina waktu ayeuna. Tetep bulag gara dewek. Gancang nang boleh harita ngabalikeun badanna ka tukang. Kageteun nang boleh ningali Mbah Balaganjur ngajanteng nangtung dina kayan teh sakara-kara. Nang boleh bari jeung ngahulang sakedeung teh latos nyarita. Maneh ngagunakeun ilmu naon deui sia? Balaganjur gejebur? Da kadelehna ku aing mah maneh teh leungeun jeung suku ge lalocotan anjir waktu maneh ditarajang ku sapasang leungeun aing anu ngahantem badan maneh sia Balaganjur. Talungna nu balik nu balik ge talungna ceuk aing ge tong ngagunakeun ilmu nu araneh sia da aing teh lain orok anjir jadi aing bebenyit kene tapi aing teh geus mangkak rumaja sia Balaganjur si tukang ngubak bajigur. Lantaran tarung masih lain jeung dewek bisa ngagunakeun cara masing-masing nang bule. Dewek memang ngagunakeun kekuatan ilmu gaib pikeun nyamarkeun paranyosi lain anu matak batu gede nu ngajentul ku si lain katinggalina jadi jirim anu jelawannya. Jadi lebah dieu kaunggulan dewek teh nang bule. Sabab dewek bisa ngagunakeun kekuatan ilmu gaib anu moal mampu nimbangan ku si lain. Hartina si lain moal mampu ngungkulan ajen pangati dewek nang bule. Nang bule ngahulang sakedeung teulila terus nyarita. Maneh montong ngarasa geus meunang angin sia Balaganjur. Maneh bisa ngagunakeun ilmu nu aneh-aneh tapi tepikeun ka ayeuna kadaleh ku maneh ge aing acan bisa dirubuhkeun ku anu dilawan. Jadi maneh montong nyarita dewek moal mampu ngungkulan anu dilawan sagarupa sia teh. Sabab aing masih kene sanggup jeung mampu neruskeun tarungna. Tepikeun ka sapaehna tong jeung aing mah anjir. Sok sia Balaganjur gejebur. Nang bule teu ngarasa sentar hatena sanggeusna sababaraha kali kudu nyingkahan lawan anu boga kamampuan ngagunakeun kekuatan ilmu anu aneh. Tekadna memang geus gilig demikeun mempertahankeun mustika rek naruhkeun nyawana jeung tibatan kudu mikeun mustika leuwih hade ajal binasa. Mbah Balaganjur musyrikeun panetepna ka nang bule. Sikap jeung caritanana tetep dijaga sangkan teu ngakibatkeun muncakna amarah nang bule anu saterusna kaluar kakuatan puncakna. Caritaan si lain memang bener nang bule. Tapi keun ka ayeuna dewek memang can mampu ngarubuhkeun si lain euy. Kitu deui si lain ge sarua can mampu ngarubuhkeun dewek.
anu mata tarung anu bakal langsung tebakalilah si gule tapi kauulan dewek lantaran boga kemampuan ngagunakeun kekuatan ilmu gaib lu bakal ngajadikeun seuing bingung aduh matak sek dewek oge mending kene geus we mustika nabikeun ka dewek urang pada salamet sangeunana si goblok ngomong teh teh diulang-ulang wae atuh eta mah ngeunah di ehe teu ngeunah di eon di teh anjing maneh jeung si ragaya ngeunah ari aing kalaka ceuleumut beungeus montong asapro ka menak kurep maneh teh nya capekna sia balaganjur si tukang kejebur teruskeun satalungna mana aing dek dimaahan sia teh ayeuna giliran maneh anu kudu narajang aing tadi geus 2 kali narajang kanu jeung lawan sia teh sok Mbah balaganjur ngabangun pasangan sagad deui diri pikeun neruskeun tarungna giliran pikeun maju narajang ngajajal kanu jeung lawan jadi giliran dewek deui ayeuna teh nu maju narajang nya dewek 2 kali deui narajang meulna nya sanu nyaho 2 kali deui narajang mah dewek bakal mampu ngarubuhkeun nu jeung lawan gule sia mah aduh hasok segancang narajang balaganjur geus teu sabar hayang gelang ngarasakeun dirubuhkeun ku anu jeung lawan aing teh anu mata kekuatan palajang maneh kudu anu panghebatna seteh lengket seblek wae balaganjur si gejebur lela pisan seteh dewek pasti maju narajang lang boleh tanah sia sak hiyan Jurelat cilung Mbah balaganjur maju narajang dina kekuatan panarajang anu meh sapinuhna nang boleh boga karep hayang gerang ngarubuhkeun nu jeung lawan harita saga deuri pikeun maju ngarubuhkeun anu jeung lawan leungeunna anu bakal digunakeun pikeun ngapendung kekuatan panarajang nu jeung lawan sok yuk datang panarajang na Mbah balaganjur sapasang leungeunna ngarahkan anggota badan lawan nang bule gancang harita ngabendung panarajang lawan anu bantrokan kekuatan telelapisanana ngaliwatan dengan masing-masing harita lumangsung sok yuk kesukas nang boleh jeung Mbah balaganjur pada ngadalik deug kadorong mundur ka tukang sababar rengkah kajadian saterusna nang boleh anu keur ngadalik deug ka tukang harita langsung acuelah maju narajang dina kayan anu jelawan tacan mancukeun tangtunganana jelat cilung nang bule kacepetan panarajangna geus teu bisa diimbangan ku anu jelawan harita panarajang sapasang leungeun nang bule anu ngandung kakuatan talaga lapisan sapinuhna ngahantem kana dada lawan ngajadikeun Mbah balaganjur ngacengkang reab ka tukang sok kitu dewe kelubuh Mbah balaganjur ngagerok nahan ka nyeri ngacengkang leab ka tukang geus teu bisa ngajaga di kasaimbangan badana
jengkang koleab kejebut Mbah Balaganjur rubuh ngababangkang maling lemah nang boleh mancu kentang tungan anak bari merhatikeun kaya anu jilawan anu geus dirubuhkeun harita nang boleh tos nyarita akhirna mah maneh bisa dirubuhkeun ku aing geuningan sia gejebur geus teu bisa hudang deui maneh sia pasina oge sabab aing ngagunakeun kakuatan talaga lapisan sapenuna aing teh hayang geura dirubuhkeun ku nu jilawan sia teh gugu atuh blog teh aing teh pikeun ka ngesang kieu alah jeung aing teh kurang sehat sia teh goblok teh kadang we sora aing sakieu mepegna kata mah dak dipapag udah dinya kakalek ayeuna bisa ngarubuhkeun anu jilawan rasakeun ku maneh sabalaganjur geus ngabebengkang kawas kitu mah maneh geus moal bisa hudang deui sia teh suka karena hatena ge aing euy aing geus bisa ngarubuhkeun lawan mah nang bule anu keur ngumbar ka suka hatena jadi kageteun di wae barang ngadenge surah Mbah Balaganjur ti beulah katuh hentang tungan badana ditalajang ku si laing ngan saukur pamikiran si laing nang boleh anu ngan saukur nerajang ke tempat kosong deh tapi kekuatan panarajang si laing memang hebat dewek ngakui tapi kan aduh ngajengkang aing dihantem usah pasang lengan si laing sedengkeun dewek mah aya di belah dia ialah boleh dia lagu si laing lemah dia lang boleh ngagilirkeun badanna kagigil katingali Mbah Balaganjur ngajanteng nangtung dina kayaan anu teu sakara-kara nang boleh kerung bari ngahulang diwe nu lawan geus ngagunakeun kakuatan ilmu gaibna deui wae ceuk pikirna nang boleh musirkeun paneutupna ka Mbah Balaganjur betus nyarita aduh ya si koplok maneh geus deur wae geus deur di wae ngagunakeun kakuatan ilmu gaib sah si atuh bujur hatina maneh memang sieun kabeunangan ku aing nu baleg sia maka jeung ngagunakeun ilmu gaib sagarupa sia teh nu bener we atuh sia teh anu ilham jeung batur goblok mun teu ngagunakeun kakuatan gaib mah geus pasti maneh teh moal mampu ngimbangan kekuatan jeung kemampuan aing mah sia si gejebur percaya ka aing sia alah jadi dan si laing salah na boleh salah kumaha sia teh dewek ngagunakeun kekuatan ilmu gaib lantaran hayang nguji kana kemampuan si laing salaku intuna si rawing sabab dewek menang beja si rawing anu geus masang di ku pangarti teu saukur ilmu silatna anu hebat tapi boga kemampuan batin anu mampu ngimbangan kakuatan ilmu gaib eta tujuan dewek pandang ngagunakeun kakuatan ilmu gaib teh teh dasar maneh nu geus bongkotan sia tapi belagu jeung pelok we maneh mah Balaganjur gejebur aing motong disaruakeun jeung aki aing aki rawing sia teh apanan kadareh ku maneh oge aing mah budak keneh anjil bagus maneh montong nya sampai ka mana kurep sia Balaganjur gejebur coba dulikeun aing mah anjir maneh rek ngagunakeun kakuatan ilmu naon ge mung sabodo aing mah ku aing mah bakal dising hareupan aing mah tuh serang ilmu gaib-gaiban jeung aing mah anjir sok sia mun kitu hasok si laing maju dina rajang karek sakalina rajang ngadina ngalakukeun panarjang nu kadua kalima dewek bakal ngagunakeun kakuatan ilmu gaib anu leuwih hebat
nggak jadikan saling bakal bingung jeung kawalahan sandang bule sata moal mampu himbangan eta nu bakal karanapan ku si lain nang bule syawar majuin rajang si lain nang bule rada ngarahu oge dina jero hatena sanajan dina caritan mah bakal terus ngaladenan anu jelawan reka gunakeun kakuatan ilmu gaib anu kumaha wae oge tapi pengalaman anu tadi karanapan ku dilina jelas dilina teu mampu ngimbangan kakuatan ilmu gaib nu digunakeun ku anu jelawan dan boleh jadi nyelangar heula ka lebah Nyi Manik anu keur ngarang seku panajangna karaga baya anu jelawana puja suarna anu nyanding kana warugana Nyi Manik bisa ngardi kana kaayaan anu kelising hareupan ku nang bule nu jadi lawanannya tambah balaganjul mangsa ngagunakeun kakuatan ilmu gaibna tangtu moal bisa diimbangan ku nang bule dumasar kana eta tinimbangan harita puja suarna ngarang seku panajang pikeun ngungkulan nu jadi lawan mun Kiraga Baya geus bisa diungkulan tangtu oge puja suarna bakal bisa ngabantu kanang bule pang-pang nama mun mah balaganjul ngagunakeun kakuatan ilmu gaibna Kiraga Baya memang aya di pihak anu lemah sabab manehna teu bisa ngagunakeun sakabeh kakuatan jeung kamampuan dirina kituna teh sabab mun tepikeun ka narajang ku kakuatan panarajang sapinuhna kanu jelawan mangka anu bakal jadi korban mah Nyi Manik anu jadi muridna anu warugana kasancingan ku puja suarna eta kelemahan geus bisa kabaca ku puja suarna anu mata kerangsekan panarajang Nyi Manik harita mangrupa samran jeung sabetan pedang sarta panarajang leungeun jeung suku Nyi Manik anu pilih genti ngalakukeun panarajang kanu nu ngajadikeun ruang gerak Kiraga Baya katutup antukna sanajan sameran pedang lawan bisa disingkahan ku Kiraga Baya tapi panarajang leungeun kenca Nyi Manik pilih genti ngasupkeun panarajangna harita geus teu bisa disingkahan jeung dibendung ku Kiraga Baya sok hiu datang samaran pedang anu ngarah kana beuheungna rikat Kiraga Baya ngakiwar nyingkahan sabetan pedang lawan sekiwar plos tapi runtuyan panarajang Nyi Manik mangrupa panarajang dengan kenca anu ngahantem kana dada lawan jeung tajongan waktu kain atawa suku kenca kana kekamplong dituturkeun ku jejekan kana beuteung ngajadikeun Kiraga Baya padana ngacengkang oleh ka tukang saksu tebeus panarajang kana dada saksu tebeus tajongan kana kekamplong dipungkas ku jejekan kana beuteung edan Kiraga Baya ngageronahan ka nyeri bari ngacengkang oleh ka tukang geus teu bisa ngajaga deui kasaimbangan badana cengkang koreab kedebut Kiraga Baya rubuh ngabebengkang maring lemah geus teu bisa ngoneal di hudang tina sela-sela dua juru bibirna ngaleget ti anu haneut keneh nanakeun Kiraga Baya nyandangan tatu di jero Nyai Manik anu kasandingan ku puja suarna mancuh dina tangtungan bari merhatikeun nu lawan terus harita waktosna seep